Pas rindu kampung, ngobrol Sunda sama ChatGPT aja. Assalamualaikum ChatGPT, Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? bisa ngobrol bahasa Sunda kan? Tentu bisa. Kumaha damang, aya nu tiasa dibantos. Alhamdulillah saya. Aduh meni reusnya nyaros bahasa Sunda. Hari didinya di mana linggihna? Di Raja Mandala, Bandung Barat. Di mana Anjun Ayuna? Abi ge orang Raja Mandala tapi ieu teh nuju di Jawa Tengah da pamajikan orang dieu. Oh, janten Ayuna di Jawa Tengah. Saya pisan, mugi betah di ditu. Upami peryogi naon wae, tiasa wae ngobrol. Nya aduh da di dieu mah hese nyaros bahasa Sunda teh. Nih kangennya. Eta Raja Mandalana di mana? Raja Mandala aya di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Daerahna masih asri jeung dukut ka alam. Mugi tiasa kangenan, sarang emutan indah di ditu. Nya, da abi ge orang Raja Mandala. Nah, buat apa Raja Mandala kamu? Raja Mandala palipangkan daerah di Bandung Barat, Jawa Barat, anu wayak pemandangan alamna. Daerah ieu sering janten tujuan wisata, khususna pitun anu resep ke alam. Ieu tempatna deukut ka gunung sareng curug, anu sae pitun wisata alam. Mungkin ita sababna anjeun ngarasa kangen. Nya, sanes alam oge kadang kangen ke keluarga, rerencangan di dari itu. Pasti, jauh ti kulawarga teh tiasa ngarasa kangen. Mugi anjeun salawasna kersa sareng kuat. Upami peryogi ngobrol atapi aya nu tiasa dibantos, abdi dijiu. Nyantos satunya nuhun tos maturan ngobrol bahasa Sunda. Ke lamun kangen lebih ka dirinya deui lah ngobrol. Nuhun nya. Tiasa, tong hariwang. Upami peryogi ngobrol, atapi aya nu tiasa dibantos, abdi dijiu. Mugi anjeun salawasna kersa sareng kuat. Mugi betah di ditu. Siap, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri, mugia salawasna sehat. Amin. Dirinya Islam.